samsa asrari wa manna alaihim bi isbahil anai wa ajlasahum ala kursi tauhid wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaili wa fataha alaihim baba dhikri wa afnahum thumma ibadi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati amma ba'du ayyuhal habibuna rahimahullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبشره عيوبا وقال أيضا إن من استغفر في رجب بالغداة والعشي يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 70 مرة لم تمس النار جلدا. Pengatur watos anuku pribados di korona kersana ashabul maqasid Bapak Haji Aku Sakulawargi anuku pribados di hormat al-mukarramuna para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren anuku pribados di hormat wabil khusus ini sepuh kasepuhan pemirsa Kang Haji Mahfud di sini di saat anu ayeuna sehat moga-moga disehatkeun saterasna bari panjang yuswana. Hadirin wal hadirat sami-sami hadir anu pribados dipihormat. Kita ngaosan teh pangaosan rutin sasihan sungkurimah gitu Pak. Insya Allah kalau cuma fungsi hikmah mengulang di dia sungkuring sasihan kulluna ala khilafil asli yahtaju ala sakat sakur perkara wilayaan asal eta ngabutuhkeun kana sakat seperti ayeuna pangaosan tengah kitab biasa nama urang teh ngaos kitab hikam sareng Jami'ul Muqni dina sasi Rajaban diliburkeun ngaos kitab mah ayeuna khusus judulna Rajaban. Alhamdulillah ibu-ibu tos tuluy teu acan bapak-bapak kalau tos tuluy kedua itu jam 11 kurang separapat harus turu sote pura-pura padahal turu kere simpuli gitu. Jadi tadi teh tabur opat subuh wal sulnaos di pamijahan di makam teh 10 kilo kamu mulai caket tanyalahan poli di curah pak di kamu teh rugi tabur opat subuh ayeuna geus cumuli curah ieu teh geus tatali mengan dulu gitu Pak. Ibu-ibu geus atuheun sababun ajengan ngaji
dari turun insya Allah walila wajib karena maksud karena awal yang lami rasul mundi perhitungnya sok atau wah kemudian diperhitungnya nyawa surah balas atau ketika ini atau kenewar pengawas lalu singkuring jadi mobalik kirang laku 40 tahun ngalor itu mulai lebih kacutare kaju cikunir rangkas bitung baduy pak udah 40 tahun kemana-mana can pernah memakan jani curi sosok orang hoyong lami ngaos melakami kalau dia mencuri kebun lami ngaos saya kiai ngaos saya maparin ilmu sana maparin artos ari maparin ilmu mun seueur teuing nu dipaparin sok puyeng bener kan eta kiai itu kira-kira ngaji 3 jam dewe ketika puyeng anu di pasian artos seueur teuing aya jalan puyeng mun kiai rek ngaos sajam ternyata 2 jam insya Allah mustami mulina kubulutus tapi lalu rek masian artos 1 juta ternyata masian anak jadi 3 juta cing dari masian kubulutus semua atau mau aya yang dulu benten karena ilmu sama karena mata tadi nawas kuntos dulu teh sabab ani karena ilmu mah nutamina ceng harga sok kadang-kadang tuh ani karena artos mah jadi ceng si ibu baru calon nyaba ke Jakarta 5 sasi temuli setelah timur banyak subuh ayah gubernur karena pantai pas ditolong terus salah kuring datang tuli di udar tulak pantai teh udarna dari balik dugar tulu sanggus pantai dibuka cara benar tuli tuli meskipun artos larangnya pak tak ibuna ladang kuring nyaba 5 bulan kebalik teh alhamdulillah berenang 10 juta bukan dimana tuli di etang ku si ibu teh cinta kira-kira si ibu ngetang artosna nurutan moal karena tuli tadi mana itu jadi karena artosna nu tadi ngatur dia jadi ceng mantap terkenal semua jam sarapan jam 10 datang hari rek dibagi BLT mah pukul isuk dibagikan jam 8 di kantor orang di subuh terus nongkrong di kantor orang benar maka hari ngaos mah tara ayah nuhoyong lah kami tetap sebutkan kalau luhur dari angus itu kan hari ngaos waktu nanti hari kan aja masal hari kedua waktu nanti hari tara di sini keluar kan jika lama hayang sholat bohong hayang nangis ngaji saking gedena setan anu cicing di majelis ilmu awas beda dengan setan di pasar pak di majelis ilmu mah setan jawabun bodoh nah mata boro-boro nu putih su gede loba KO karena sama bener di bumi aya tadi setan ngagoda aya ulah ngaos kuning cicing bener moal rek ngaji cik setan minggu ayeuna tuh ulah diajarkan bang amun setan rek dulu papangosan tuh diajarkan engke dulu pangosan loba setan maneh milu ulah ulah loba niatna sanggeus bustan diganggu bener reka Mekah niat kamus alus ubudiah nagus dulu dina hate pokona aing ka Mekah rek ibadah di dunia mas di Indonesia suka ganggu nah rekawas suka ganggu macul rekawas suka ganggu pun ngageruan dan duit mungkin di muka mau mikiran naon pokoknya ada ibadah doa ditalan doa naik mobil doa naik kapal doa turun di Jeddah doa asup ke Masjidil Haram doa asup ke tanah haram Mekah doa di mana ningali Baitullah
doa sapada tawaf apa ditara yang dibaca itu dia jadi wisata karena dia kena kapal yang sulang Cina walah aku di kapal Cina dan maju kapal Cina ditanya ku ajengan kan dia mesti dibaca doa Cina poho hitung dari kapal di tangan saya hitung dari kapal kan ada benar uang berjapun sekian ratus dari kapal benar kan ada terangkan haji nanti umrah itu bisa mana haji dan umrah lu makbul mana lu mabrur mana lu makjur tenang malah ditanyakan hari kemarin rumah haji nakiron ifrad atau nakiratu tuh sarwana balik di masjid kan tadi kita sholat mahor asar tuh jadi sholat nanti jadi sama saya ta'in dina niat saya tilu tahap qasdul ta'arud ta'in lengit ta'in lain niat lain sholat mau haji itu apa rukun haji rukun haji sebenarnya itu apa tapi dibaca nawaitul hajja wa akhramtu bihi qasduna kemana si seorang minta apa rukun haji jadi haji naga mantap ditanya haji naon tuh paling bisa rangkul ulina unggul di Mekah poin kebul tadi naik ke Jabal Rahmat di Musewa diturunan bisa bisa ada yang gitu pas ditanya sama hukum kemarin pengenawan kayak hukum tekan ayat itu tingkat garis anunya hukum abidin hukum salikin hukum wasilin hukum ente hukum naon kemarin tuh apa batul mau hukum tajani ke Allah yang mau hukum pikiran yang beli ROG 5 dipesan ke budak apa duit di masjid haram bingung usul ke Allah mah kira-kira kan ari hajina ari hukumna poho ke Allah dan pikiran ROG ari balik yang jadi haji mabrur salah paling jadi haji mabrur saya mabrur ngebantak kejadian di Mekah, di Jakarta jam 8 hei kan kita turun ayah angkus orang umurna heula ajengan bawa turun lain mah ke mana rek dipoto heula jeung pramugari wah masalah setan jumroh dulu dibawa dong jumrohna ngapun tumpak ka puluh ka bawa ke Indonesia mantap lamun ka Mekah kan kadunya ulah dibawa lamun hayang setan hayang dulu kan milu aing ka Indonesia ulah itu dulu bahasa kaki ente marilukan itu aranakan di Indonesia ribu orang Indonesia bener kan itu kan paling dari adikana ngausma tara ya doholo kami mematang insyaallah dan dui kata 12 seperti lami cek abdi berarti lami kan ngausma dari ngaus doi abdi berarti ini kene ulah lami teh aya lagi yang ngausak jam insyaallah mau nurutan mah tong luas bu sanajan mau balik nuduheun teu bitana mau balik nurutan aya mau balik nurutan besok nurutan saha mustami kamalamun peuting ngajina di poe itu kan sare 10 orang berjamaah disebutkan jamiatul farain perkumpulan jalma palurun mau nurutan mah lamun dalam ulang nurutan ngawas syarat hiji tinggalikeun sasaluran cing kuring paling ridho mun ngaji di pelototan bah ulah kumpul jeung sare di kali itu mah ngaji tumpul mah mata tinggalikeun ka dieu sok ulah ngabahas rojab teh hurufna 3 ro jim b sausapalina ulama ieu nu 3 teh kabeh ngabogaan harti saking hebatna bulan Rajab hiji-hijina huruf ngabogaan makna ieu bulan Rajab teh termasuk bulan huruf hitungan setahun bulan teh 12 bulan saur Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul huruf
hitungan tahun tes bulan di masa tahun 12 lu tercatat di Lauhul Mahfuz. Inha arba'atun hurum 12 bulan yang diangkat karena derajat luhur disebutnya ashurul hurum. Mana lo 4 bulan tekan hiji bulan Rajab, dua bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan apa? Bulan Habib. Dina kitab bulan Habib kan. Eta mah kurang Jawa juga pada kacupit disebut bulan Habib. Bulan Habib, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, 4 bulan disebutnya ashurul hurum. Bulan istimewa ditaikkan karena derajat luhur beda jeung luhur. Macam Ramadan eta mah sayur suhur. Beda deui eta mah. Kumaha dina bulan Maulud yaumun mubarakun ieu mah 4 beda deui diistimewakeun di antara anu tadi. Rajab, Habib, Haji, Muharram. Maka istimewa anak saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun anjeun ngaharepkeun maot teh nyeri ari maot teh nyeri teh wartosna disebut maot saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maot teh bukeun jalma mukmin nu doraka leuwih nyeri daripada 1.000 pedang. Sahabat curi Gusti Rasul mun maut abdi mah gitu. Cek Rasul teu bisa kullu nafsin dha'iqatul. Lu ngamukan maka bebe maut Pak. Malakal maut itu tukang ngabutan nyawa, maut jadi mah Allah. Aya Gusti Rasul nu teu nyeri, aya nu teu nyeri di antarana saur Rasul ya saha jalma nu ngaharepkeun maut teu nyeri. Tuluy mautna kan bawa iman Islam. Nukatilu teka goda ku setan. Ada setan mangan teh beunang digoda. Lamun butuh nutilu cek Kanjeng Rasul fahtarimu hadhihi syuhurul haram. Mangka aranjeun kudu ngahormat ngamulyakeun ieu bulan-bulan anu 4 tadi ashurul hurum. Kunaon bil ibadatil katsirah kun ibadah anu biasana ngaos 2 kali pas rojama 10 kali biasana uang jajan istri 100.000 200 berikan 200 Rajab iya mah untuk sidang salah sih nak nuhunkeun yo Pak 200 ayo Rajab nah entar udah itu modal kayak dari sekarang anu bil ibadatil katsira nu ngahormat bulan hurum nu 4 saur Rasul ku ibadah nu seueur mawak manyeri salamet Islam iman ka bawah jeung moal beunang digoda ku setan alhamdulillah. Kita untung apa itu rojak mun maut kamari memang rojak cilaka ya kan apa ini itu dari mana nih syukur kan mau dibahas aina mau tamat ngami sobiran mau bahas ya Anas bin Malik sahabat Rasul pernah sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu sahabat nu paling aki-aki di dalam mampa. Sahabat dilantik jadi gubernur tewaka atoh. Kalau jadi gubernur dilantik bisa tohir, dia tewaka atoh. Sumpah galak ke Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, abdi geus jadi gubernur ya. Ngan abdi teh sieun cilaka gara-gara jadi gubernur. Urang masuk aya kasihan. Duit datang 2 miliar. Aduh Gusti, curi gua datang duit teh. Sieun cilaka gara-gara duit. Asal. Kau menggunakan duit perkaranya. Lu jauh lebih payah, batur mah dicarikan bu. Sababna duit teh dunia watak takabur. Mata kalau tanah yang bedana, wal tawaduk wal sopan duit. Ya benar. Kecuali nu iman sanajan duit naseur tawadu alhamdulillah kita benar agama itu
Rumatan pun datang duit, cek ahli sufi, carekan dulu. Oke, so mana kamu mau berbatu di sakaja magelo. Carekan dulu kan bawa ke kamar, doa. Oke, sete aing nyaho, mana itu tukang tipu, bener. Kosong nyangka tukang tipu karena duit. Tukang tipu sih, gara-gara model mana. Babaturan aing eureun sholat. Ayah, gara-gara model mana salah kijeng pamajikan pasya ya, gara-gara ente nu getol ngaji jadi gedul, bener ente tukang tipu. Lamun datang tukang tipu atau enggak? Yang tenang tukang tipu berguna. Kudu hati-hati. Jadi datang duit teh kudu hati-hati urang teh. Ulah kalau ka ato. Lamun anu kalau ka ato teu bisa mikir bener. Pas datang di toha ngumpul disangka nginjem duit, itu tuh bisa mikir benar. Padahal di toha orang hebat, benar. Carikan heula duit teh. Dicarikan biar klak-klak dasar. Itu karena mesti turunan abdi tong kapitna pun model kieu ampina teh kana mah. Bisa miliar teh teh asal gitu. Otara paling ngancan gurun haruang. Kalau nyari wani nyarikan duit. Carikan duit teh kan yang beunghar. Jadi syaratna beunghar mah kudu sanggup carikan duit, sanggup teu. Oh, kalau yang beunghar orang yang kan duit pakai menyan di dalam ayah bisa nyalurkan duit pakai menyan ayah ini tak kemana Pak Gunung Kolonel begitu nyalurkan duit benar sama anu sok nyari duit di mana pun kan insya Allah barokah moga-moga termasuk haji aku di dia tukang nyarikan duit cara jangan lupa duit amin tukang hadir pada itu nyarikan duit carikan kemana datang duit kan lu atau dicarikan maka cijon dewa mah abdi lamun ngaos ge jeung kiai cijon dewa sok aya nu nyawer mah masa kubur duitna 50 ribuan nu wajib teh atoh diberi duit wajangan benar tapi di parang jahat heula memen bagi kieu pada nyaho ente nu hayo cukup itu hadir teh terang guru naon ieu teh artos nyaho sia duit penyakit naon toha diperbudak gara-gara nu kieu teu nyaho darajat ilmu bapak gara-gara nu kieu ente poho ngaji poho salat gara-gara nu kieu ente poho kana purwadaci gara-gara nu kieu ditinggalkeun anak majikan gara-gara nu kieu pamajikan ninggalkeun salah jeung anak bener Mus terus dipapai habis itu album bodoh tak usia dasar ngaji nak berbuka apa sih? Lebih dari pakai jimat. Dia mau diberikan ku aing, binti ajinan jimat dagang. Jimat cawai. Pepatah kiai terterat orang yang pakai jimat. Astagfirullahaladzim salah ngaji. Kurang salah ngaji, salah niat. Maka kalau baca alamat halus tidak sebab pegawai halus gara-gara tidak meluruskan niat. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat, banyak amal yang besar dikecilkan oleh Abdullah bin Jan'an. Sakali sedekah 30 onta dikirimkan ke hiji daerah. Pas maut ditaluskeun ka paman Siti Aisyah. Siti Aisyah bener Rasul, Gusti Rasul, paman abdi kumaha nasib mautna daholanna berwasa. Nah, sudah 20 onta karaka. Panasaran si Aisyah ditauntik syahwat kan sodakohna ujub jeung ria. Na'udzubillah min ya kan ulah makin niat besar niat kecil. Niat kecil niat nu teu ikhlas tujuan ka makhluk. Niat besar niat anu lillahi ta'ala. Nu niat ikhlas mutlakul ikhlas cek sudikin mutlakul ikhlas semata da'al bibit kasawah ikhlas macul rek jangan untung di sawah mungkus untung rek dipakai modal niwari ridho lah eta niat ikhlas ujung-ujungna taat ya lebih ngalun teh ujung-ujungna jadi mentok di makhluk hayang loba duit geus loba duit aing kecumponan ka hayang lebih gawa henteu nu teu nyaho Allah mah niatna muter-muter niat kecil
loba dahar rek loba macul, loba dahar ngarah kuat macul, kuat macul rek nyawa loba rek balak paling loba hayang loba beas, geus loba beas rek loba nyangu rek loba dahar, geus dahar macul deui kalem. Terus Allah, urang mah dahar rek macul rek nyangu untung di sawah. Ujung-ujungnya rek nyangan ridho Allah ku untung di sawah. Lillah nu kitu ngaranna ikhlas. Itu niat besar disebut. Niat amal kecil dibesarkan oleh niat. Istri tukang zina sedekah ka anjing, mere minum anjing dihampura dosa Allah diasupkeun ka surga. Kok mau ngeri minum salaki? Kira minum salaki 30 tahun karena rakanya salaki semua salah. Maka awaku hati-hati niat lurus kan. Jadi Rasulullah SAW yang disebut perang sabilillah itu bukan perang menghunus pedang mencari musuh alun kehanggan, tapi perang sabilillah itu perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh. Kehel ya bu, ketuluh aing bu salaki minum kopi, aduh kehel ya, ulah make teu ikhlas, caroge boga duit 8 juta, rek beli motor kurang 2 juta deui ke 10 juta, ada urut. Eta pamajikan minta duit 2 juta keur meuli baju, aya kuhul hate bisi kehel ge ka wayahna luruskeun niat. Sabab lamun teu diluruskeun niat eta pemberian mau jadi keharusan keur dipasieun ka urang kan. Jangan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang hatinya ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Kata lagi, balikan dulu lah. Amal soleh yang ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Energi spiritual tenor hidayah. Aya intelektual, disebutnya intelektual IQ. Aya IQ hati. Orang yang punya kecerdasan emosional, lebih terhadap. Orang yang punya kekuatan spiritual, sir akidah ke Allah. Jadi lamun ukuran amal soleh seueur bari ikhlas tapi taruh tijung wusul ka Allah. Tah itu lahirkan energi spiritual mata ku bapak sareng itu pati ridho tadina perangan nafsu supaya jadi ridho. Ingat cekrusut itu perang sabilillah. Kiai nguruk di hadapan santri 5.000 50 tahun datang ke akhirat kemenang ganjaran gara-gara kiai tiap mereka nguruk tidak meluruskannya. Na'udzubillah min. Orang 2 juta ya diserahkan luruskan niat. Niatnya bersih, ikhlas. Melahirkan energi spiritual ke istri orang tas beli baju hakelah mati sore. Urangna usaha oh bedana jalma nu hayang meuli beda jalmana goreng budi ya tuh ya anu alus budi mah mahal-mahal ke si eta alus bahasana si eta mah segitu kan san hatena alus budi parangina alus loba jalma nu hayang meuli kan salaki kulantaran ikhlas barena ka pamajikan usahana beuki gampang hatena beuki sok. Istri urang nu tadina sok rada telat salat jadi getol salatna gara-gara diberi duit 2 juta keur meuli baju nu merena ikhlas. Meuli baju geus dibeli dipake. Sanggeus meuli baju sabab pamere salaki anu ikhlas ya. Energi spiritual datang. Nu tadina durlohor sok rada malaweung ayeuna mah 10:30 geus dikena di geus boga wudu. Nek rekaman mesti kaduga hayang salat lohor. Bakal hebat tuh. Gara-gara salatin sedekah mana-mana tuh ikhlas itu dah. Harta berdaun berdakuh rekul motor terus.
Atau terjadi kaurusan, mana usaha terjadi lancar, pamajikan terjadi soleh, sanggup 10 baju teh, puntang pulinting, ulin pokok sholat pokok ngaji. Gara-gara sholat konah dari ajaran kak juru teh bisa dulu, palingan sehingga muka. Penting mah moga-moga orang diistiqomahkeun cari di majelis ilmu. Amin. Majelis di mustaqbal tina bi ilmu dijalasa kan, ari jalasa beda jeung ada. Ieu cek ahli bahasa Arab yo ilmu lugah. Pan arek bicara hukum teh kudu paham ilmu lugah, sanes apal qawaid fikih, usul fikih, bahasa fikih. Mengenal bahasa fikih kudu paham ilmu lugah. Ilmu lugah ada dua, ilmu nahwu, ilmu shor'ah. Masakan pabelit kacidan eta santri dina nasri. Boro-boro muta bin sohege balah pabelit. Kana ajenganana mere nasib langsung panjang santri putus asa berfaham santri. Asli perempuan langsung yang suruh nasron pawana sirunana kaman suruh. Nah, pakai tadi dia mah. Nasron yang suruh nasron dan nisrotan man sarol pawana sirunana kaman suruh. Unsur ma ansor wa ansir bihi ansor layan suruh lakan suruh man sarol cukup balik ayo. Komo nasib selalu ni cawaran kan. Waktu lagi wakian wakin pada kamu kira berdoa Muhammad dan Muhammad pada kamu mudah Muhammadun subsansi air ilmu lugah jeung ilmu tasrif artinya ya ilmu nahwu jeung ilmu shor'ah ilmu lugah. Mau apa karena bahasa fikih lamun tak ilmu lugah. Mau bisa ngartikeun Al-Qur'an teu bahasa teu apal karena ilmu lugah. Sabab dina Qur'an beda-beda, aya mata ayat tasrif tahlilul asli wahidi, bener kan? So, aya dina Al-Qur'an ghafirun, ghafarun, ghafurun, rahimun, tulis. Beda-beda mana? Ngaraweng setelah supaya apal ilmu kiai itu gampang. Jadi penghargaan ke kiai itu, aduh aji nanti belum berkabar kan di mana pagi jeung kiai itu apa? Tapi jangan kan bisa nguring dajingan wayang dia mau ngabiakan aing hebat moal. Abdi mencoba hebat ke kiai wayang di dieu. Mau bisa bicara hukum tidak tahu ilmu lugah. Benar kan? Tingali. Gofirun hadirin naon? Anu ngahampura dalam arti Allah mampu ngahampura karena dosa nu tangtu sanajan gede fa innaka ghafirud dan bil adi. Nah ghafirun kabeh dina Quran teh aya nu innahu kana ghaffaro. Ghaffaro naon? Fa'alun. Apa yang tukang kasih pagar? Cegatna. Jadi Allah maknana Allah mampu jeung kawasa ngahampura karena dosa nu loba. Sanajan loba dosa ulah putus asa eta coba sabab Allah innahu kana ghaffar. Dosa loba. Abdi matungan lain loba, leuwih loba. Dan asa geus loba aya leuwih loba aya. Ieu mah leuwih loba, beda deui. Leuwih loba mah naon? Toh ka Ghafur. Ghafirun, Ghafarun, Ghafurun. Nah ieu ketingkatan nu leuwih loba. Ghafurun, innallaha ghafurun rahim. Ghafurun berbeda artinya dengan Ghafirun dan Ghafarun kan? Ghafurun teh artinya jatuh dengan Allah mampu jeung kawasa ngahampura dosa nu leuwih loba. Kade leuwih loba. Maka aya hadis kunci abdi kami geura barang ka kami. Sanajan mawa dosa sapuluh dunia diampura ku kami asal ulah malah teh musyrik. Harus dah. Maka tauhidkeun hati ka Allah dosa sapuluh dunia sing ingat Allah Ghafurun Rahim. Anu tungtungna aya Rahim. Tas Ghafurun ulah antekna deui. Gipurun asuh cenah. Oh Rahimun. Maka innallaha Ghafurun Rahim. Mana Rahim di mustaqil Rahman. Makna Rahim di mustaqil Rahman lebah tas Ghafurun maka
Maknana tilu rahmatnya hiji ampunan, dua kemudahan, katilu pemberian. Itu rahmat. Padahal definisi rahmat irodatu isolil khair. Istilah sakit karena ilmu tasrif itu untuk paham ilmu sorok mah bisa ngomong seperti itu kan? Oh, maka Al-Quran ngarana wahyu nu diturunkeun ka Kanjeng Rasul. Kunaon di ngaranan Al-Quran? Tinggal di lapat Al-Quran, Al-Quran ayat 28. Untuk percaya apa yang kita ngomong. Bener 28 Al-Quran teh Al-Quran. Kabeh boga alasan kan? Urang canak we ulah loba teuing. Da keur rajaban saman hijrah waktuna. Ya kan? Dina Al-Quran dijelaskan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Quran artinya bahasa qiraat kan tina maca. Al-Quran mun dibaca khususiatna jadi petunjuk kana hate. Inna hadzal qur'ana yahdi. Surah Allah itu surah abdi kan? Maka kalau hate sesedikit bener baca Quran, Pak. Oh ini teh unggal sholat tanah hayang, tapi sholat maksa. Tilulutik dekat aki-aki sholat maksa. Itu mah betul benar hati. Kau tadi melahirkan energi spiritual tapi ingin sholat anggar maksa wae. Di mana tidak ada khususnya, berarti ada kesalahan dalam interaksi dengan Al-Quran. Namun kesalahannya terikhlas bacaan. Benar kan? Terikhlas bacaan itu tidak kesalahan, maka terbukti terjadi hidayah kan? So, Quran. Di Quran ada bahasa utlu, ada bahasa ikro. Beda mana utlu dan ikro kan? Utlu mah dibaca, dipaham, diamalkan. Namun ikro baca, maka kalau memeh mau balik, kori disebutnya. Tali atau kori? Kori. Tapi kalau diartikan syari tilawah. Benar, tilawah macam tadi tilawah mah berarti sabab bisa diartikan jadi paham, bisa paham diamal. Nah gitu kan. Ari ikro mah macam ukur. Ikro bahasa maca eta mah. Lamun ujlu pahami Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, pahami maknana, amalkeun. Nah gitu ujlu eta. Maka syari tilawah. Cukup pakai syari deui, tilawah cukup. Kita pakai bahasa sari tinggi mana? Gimana ibu sari nurutina baca tilawah. Kalau istri lain anu harus Al-Quran bisa nuruno sari tilawah. Padahal mah tilawah nggak sih gitu. Tak aja nama paham hartosna, sanggeus dipaham, kudu diamal, dibaca, dipaham, diamalkeun maka tilawah disebutkan. Jalasa jeung ada dieu sewa logana tapi beda kan? Majlis taklim. Ayam makan taklim, ayat ya. Lupa boleh dalam ditasi video. Ama majelis taklim, oh majelis taklim, benar. Kurang majelis taklim, ada jala sama di tempat tu. Tempat tu biasa, islis. Dulu cari di tempat umur lah kursi. Itu jelis kan, majelis taklim. Artinya, namun kita tempat anu mulia. Anu sok dipakai ngaos teh kan tempat anu ya anu dicarikan ku zaman nu marul nu ngawurupna mulia anu jadi santrina mul maka cek Rasul nu jadi kakasih Allah jeung nu disalametkeun Allah dua golongan hiji nu ngawurukan baru sok ngaji. Amin. Kakasih Allah teh nu sok ngawurukan kumpul kiai kakasih Allah nu jadi kakasih Allah asal kersa ngaos bari Maka saparina ahli sufi kaalusan calikna pangaosan sakali bari ikhlas hatena maka kaalusanana lebih gede daripada sholat 1000 rakaat. Aduh kenapa gitu ngaji terus. Oh jamaah tukang sholatan ngaji. Oh salah eta mah bener sholatna terlalu sifat. Lamun can boga ilmu ulah pamikiran sholat, ngaji heula ilmu sholat, geus boga ilmu amal ke tak gitu. Ulangan ulah karaguan bisa di sholat nama, bari ngaji diajar
Fatihah can bisa, maca surat anu sejen salian Fatihah. Maca surat anu sejen itu bisa. Surat-surat pokok, huruf atau naon bisa ganti Fatihahna. Itu bisa. Ulikir atuh, itu bisa. Nah, itu bisa kan? Juga Allah, itu bisa. Kan geus yakin ka Allah. Geus ngajanteng salila. Baca Fatihah. Jadi suratna teu ka ilmu mah bener kan? Ya, di suratna asal hate iman ka. Kalau itu bisa naon semua tapi lamun di melamun kira aku tuh bisa itu Allah bisa gitu kan eta ka hebatna minari ilmu nu mata lamun jalma tukang ngaos kajur bodoh bari ikhlas ngaosna memeh ngalengka sampeana dosana dihampura. Salat bener dihampura ulah ngaji piak deui ngaji piak deui muga-muga tong eureun ngaos amin. Cuma bodoh jadi kakasih Allah mana tukang ngaos bari ikhlas kan gitu. Mama nu gampang kerjaan batur. Bisa ngaji encan ngaji tara malah eta betul. Ulah kamikiran pada sok salat kan. Sok salat ayo piraku teh surga sok ngaji tara. Make ilmu teh, make ilmu surga. Lamun teu make ilmu kudu ngaji. Tak sholat ulah ada tapi nah yuk kata kawan sholat ngaji tara terlalu pagi mikiran ke surga mual aja besok sholat besok ngaji tara mual ke surga nah sama pada aja sholat tadi lah Allahu Akbar balik apa rukun sholat kumaha sholat ini kepikiran deh ku fikih ge geus bener oh cek tasawuf jeung cek tauhid mah ada usulna mah ka Allah hese kacida tapi ulah frustasi kan lu penting ngaos salah kabeh diampura Tuhan asal ikhlas maka nepi ka hadrat Allah ti bodoh teh kudu ngaliwatan langit 7 ceuk kolot baheula ieu mah tawah Allah langit 7 ulah cuma tengah kaluhur ari ka Allah jawab loba bahasa luhur bahasa sana bahasa balik bahasa tangan anda orang ngaji di sekolah dunia ilmu aqaid. Ai patau di Allah ji salabi nyambut makulat artinya oh jihad sebagai makulat sapu sebagian makulat sapu teh jihad luhureun hanapeun lebaheun kalereun kidiun aing gigireun Allah salah Allah bahasa itu ka Allah maka di sisi Allah mah la jihad wala zamana wala hududa tawas ini oh you know kalau mengucapkan ke Allah nabi, tahu kekaluhur. Eta teu paham ilmu makulat. Ngaji marifatan dia can anggeus eta teh kan. Seperti dalam Isra Mi'raj naik ka kaluhur sira, can anggeus ngaji sifat salabiana. Tamun apa aya sifat salabiana? Ya Allah kaluhur sira da eta mah jihad. Lebaheun ji, tukangeun jihad, kikireun jihad. Jihad jadi orang bahasa gitu. Maka Allah mah geuningan cenah. Ari Allah. Di mana ayana? Ada di mana-mana cenah di kaler teu, di kidul teu, di kulon teu, di luhur teu, di hareup teu. Itu di mana-mana. Allah. Sanes Allah teu ka ihato ku jihad. Tapi Allah nu ngaihato kana jihad sehingga teu bisa nunjuk jihad di Allah. Ari ti urang nu bisa ban nunjuk kana jihad, kalereun luhureun urang. Kiduleun urang ka masjid mana? Datang nunjuring. Allah mah bisa. Jihad kan, lamun itu tengah kaluhureun sira, bahasana naik ka Allah, eta paham ilmu salabiah, ilmu sifat salabiah. Artosna. Mana tu lagi 7? Ya kan, hiji nur hadir. Hadir nama jenis ilmu. Katalah hadir ayat dia soal 1000 rakaat untuk kicip lo 3 mau ada 1000 rakaat tapi saling pengawasan mah menang kasayang di Allah lebih gede daripada sholat 1000 rakaat ditambah ku ngaturkeun jarak 1000 ditambah ku ngajaga nukeun 1000 wah hebat hadina hebat kan kalau sehat sholat ngaji encan nomor masuk gawang aing sholat ngaji tara sarua pikiran seberaton kira-kira nak panen mau disawencan
Beli sawah lah. Geus beli sawah mikir malah naon supaya untung. Mau ngaji gentarap mikiran sholat kan surga di mana kan? Sholatnya jamaah benar. Bejaan batul kan? Bejaan batul manusia tuh ngaji masuk sholat. Kalau wae ente geus boga ilmu sholat, ci sok wae dites itu. Coba. Kalau geus boga ilmu sholat, sholat ibadah sholat, ubudiyah sholat, abudah sholat. Wah, omong kadinya. Rewah tukang. Mata hayang ngaji sekali juga. Mata jamaah mun apal ibadah nu sabenerna, hayang ngaji mah. Boro-boro santri kiai ge, hayang ngaji deui can tamat aya ngaji. Ari salat dina fikih mah geus, dina syariat mah bener, tina musalat rukun jauh tina babatalan ngan hate mah rumasa keur salat sok ulin, bener. Ka pasar sok keur salat, ngalawan cai keur salat sok. Osok pikiran rek beli motor minjem duit ka saha osok keur salat. Oh, terus salat teh bener teh. Ibadah mah geus bener ngan ubudiyah masih cacat. Sok kan. Abudah mah komo patekaran, aing bisa sholat, aing kuat sholat, salah kasih gak piraku. Ari ente hirup, sarua hirup kan, ente hirup kan teh. Kuat rukuri, harta rukuri, mantap di mana pisah di urat ceuri. Namun ukur sakadar katitipan rukuri lain bu Allah, ngan dititipkeun ka kuring. Ngurusi bener, boga ganjaran pada ngurus. Boga sawah, boga anak, boga pemajikan ku Allah, kan dititipkeun ka kuring. Diurusi bener, lamun urusna bener, menang ganjaran ya Allah. Maka kita ahli tasawuf, kalau kita hidup ini tidak mau kecewa, maka jangan pernah merasa memiliki. Ulang aku numuran kuring, duit tu kuring, pas duit curi dan aing duit. Bener kan? Lamun rasa ketitipan curi mah, moal, dak geus ngarti di mana dititipkeun tangtu nu nitipkeun bakal nyanak titipanana, iraha wae. Boga pamajikan bakal dicopot ku Allah, iraha nyarakna. Boga nyawa ulah, nu Allah, iraha dicabutna. Maka karenawan iraha puasa gitu. Di asar buah maghrib terus, maka qasrul amal. Tah gitu kan. Rasa titipan, tukang parkir mobil nabian masuk jadi langsung dulu ukur sekarang gak ngumpul di Bandung 5.000 sakit itu ukuran namun benar ngejagana namun benar mah didakwa aku buka mobil sokan mikir lamun orang itu pernah merasa memiliki sesuatu yang takluk dengan kita maka kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Lantaran dia kudu orang pintar teh, harus pikun teh, waduh, aing jadi bodoh, curi teh kabeh ngerasa hebat, jadi dia mau pintar. Padahal untuk Allah bisa sesebat bisa ku Allah, hirup sesebat dihirupkeun ku Allah, wujud sesebat diwujudkeun ku Allah, kabeh nu aya di urang ku Allah. Urang mah teu gaduna naon, teu bisa naon, tidak akan merasa kehilangan. Ayah rumusna paingan batur mas nabai kan lo make pae alhamdulillah ulang ceri sabuna ilmu na beda batur mah dibacaan lo mampae ingat ka Allah sahana nyabut nyawa doa Allah ari urang boga nyawa teh boga dicabut ku Allah henteu lamun Allah nyabut nyawa kuring coba hirup gitu alhamdulillah Allah ketinggalan nyawa kuring domba dicabut. Alhamdulillah. Nikmat sanes. Mata kain alhamdulillah. Tapi lu mikir lah maraban satahun teu kabayar mah ceuri. Bener. Da teu mikir ka awak dong. Maraban satahun teu kabayar. Jangan geradahar. Moal kurang domba pae. Sampai geradahar jadi hirup berlaten. Domba anggar pae awak geuning pasti disiksa ku domba aja macam. Jadi domba di para pantai kenyiksa ente, maka sehingga dikala kita hati tidak makrifat kepada Allah, semua yang takluk dengan kita akan menjadi siksa terhadap kita. Pamajikan nyiksa, anak nyiksa, harta nyiksa, harta mana nyiksa, duit nyiksa, jabatan nyiksa. Kalau saudara, kurangnya kita ayat makrifat ke Allah. Di saat kita makrifat kepada Allah, ya kan, sagalana dari pejabat boga adil
Kira-kira jadi pejabat adil ayo ngademo mah. Kapanyara mau ujung-ujungna tangkap KPK. Jadi kiai boga hosnya. Hosnya teh sieun ku Allah. Mata nu mampahna hati-hati, rek ngobrol hati-hati. Bisi gara-gara ngobrol aing dimurkai Allah. Bade ngaleueut hati-hati. Bisi gara-gara ngaleueut Allah murka ka diri. Maka kawartola bismillahirrahmanirrahim. Ya ilmu bisi bredi naon. Bener kan? Hati-hati. Bade tuang hati-hati nu mawa khosyah mah. Ningali jalma sangsara teu kaduga aya nulungan karena sieun ku Allah. Lumatan arhamun nasi lin nasi al-ulama'u min khosyatillah. Pangwelas asina jalma ka jalma ulama karena ulama sieun ku Allah. Amun tepan kok inferi bukan gitu. Papangijeng anu teu mampu api-api. Murka Allah ka ulama sieun murka keluar. Bener kan? Maka ulama mah kos air hujan. Kasaha wae data ari cai hujan sok dilihat kan. Silah RT, silah gubernur kahujanan. Tangkal ke luhur, tangkal ke muhalaf, kahujanan. Maka kaya ulama mah perata kanu beunghar, kanu fakir, kanu bodoh, kanu pinter, kanu gede dosa karunya, kanu leutik dosa karunya, tapi bodoh karunya. Teu pilih-pilih. Pasal pilihan darah mau dipilihan lain ulama akhirat. Dia makan dia mah sok hujan kan dia hujan pasal hari dirinya kehujanan. Mau dipilihan dia menjalma fakir hari dari itu semua sami di hadapan Allah sadayana oge teh beda. Maka di mana masuk ke masjid mah tidak ada dispensasi. Kajenting jenderal di masjid pandemi datang ditukar. RT diha aduh, simpuri ngaji di Jakarta atas Tangerang, Jumat di Cianjur, ayam bejana suka hari kajian dan sholat, itu kan pada lima kan? Benar, masjid mah dulu perdamaian umat Islam tidak ada dispensasi di masjid mah. Lalu panghebatan di masjid numpang paham karena agama. Sangka jenting jenderal tiba-tiba paham, karena sholat tukang iman ragu-ragu. Sebenarnya di simak batal, ayo belum gantian Fatihah sepohong. Benar. Tapi yang menjadi paham karena agama dan jenderal lain RT imam batal, aing sangat pergantian. Khotib batal, aing sangat pergantian. Di mana we cicing di masjid tenang bener kan? Dia mau dipilih geser ke video aing mau ada imam dipilihan. Karena tidak mampu saudara. Maka ulama akhirat nah seperti air hujan. Kasaha wae nikanyaan. Sabab boga khosyah, boga sieun ku Allah. Beda jeung ulama dunia, ari ulama dunia mah kuas air pam. Mun dibayar sok ngocor. Mun teu dibayar tarago ulah pilih. Untuk pak becak ka dieu diukna. Bayar si eta ajengan dibuat ditu diukna eta ulama air pam. Tapi air hujan. Lawan air pam, aya air kocok, eta bahaya naon. Jangan naon geus riweuh batur cara ngomong acan. Ku tingkah manehna ku jadi awit-awitan jelema. Sabab jadi ulama su, naudzubillah min. Hiji nur hadir. Sanggeus boga guru kudu ngaji ka guru. Sanggeus ngaji ka guru boga ilmu manfaat. Sabab kemanfaatan ilmu saukuran kamursidan guru kan. Ilmu guru anjeun anu berkana jeung manfaatna saukuran kamursidan guru kan. Hartos kan, lain saukuran jamot kapanjang lain. Lain saukuran pesantren atuh tingkat murid ribuan lain saukuran kamursidan. Kumaha ngaran mursyid? Wah, sifatna salapan, sholihin, nasihin, arifin bisyariah, salikin lil thariqah, daqiqin lil haqiqat, kamilul aqli, hasanul siyasati, wasi'us sabri, arifin bi tabaqatin nas. Salapan sifat mursyid. Mutul apa? Lain nur atau ayat yang 5 kang di guru salapan mangan 5 lumayan setengah mursyid. Ulang pitawa jiji acan bisti guruan kurang ulah ka tong lempot pinterna guru mah tinggal mursyidna sabab keberkahan ilmu saukuran luhur jeung handapna darajat mur
Mali pas ayeuna mursid mah disorongkeun hiji-hiji ka ajengan mata kaosna ulah eureun kaya diturunkeun harapan mursid ka hiji sori nasihin arifin di syariah salikin di thariqah ayo aku sunah coba eta didikan cek tadi bulan baca teh ya kan geus lah masalah naikkan lagi angka 7 mah nur hadir nur tolak nur ilmu nur iman nur amal soleh nur takwa apa ditiru takwa am takwa khos takwa khosil khos takwa am antak budallah bi nurillah takwa khos antak budallah bi khosyatillah takwa khosil khos antak budallah bi musyahadatillah geus nepi ka bi musyahadatillah naik muka 7 mahbub Allah mereka hadirin itu mesti terang kartos kan kartos sekarang terus kenal semua disuruh bilang di malakor ayo rumah roja abdi tadi rokna jirmul abdi jimna jirmul abdi rokna rahmatullah birul hakikatnya di Allah ja'altu jirmaka baina birri wa rahmati abdi kami anjan di bulan Rajab jirim anjeun diri anjeun ku kami di tengah antara rahmat kami jeung kaalusan kami. Komo ngaenakeun ngaos ieu teh berkah Rajab kan sabenerna mah rasakeun khusyuk mah Rajab jeung ayeuna beda kan? Beda. Aya bedana? Mun aya bedana eta berkah. Sabab ari ngaran ngaos mah ya tolabul ilmi tolabul magfirah wa rahmah. Jalma anu neangan ilmu bari ikhlas hakikatna minta hampura ka Allah jeung minta rahmat. Mata jalma anu tukang ngaji mah teu nulisan istighfar sebenarnya. Sabab fakta berbicara, mata ini ngaji ge minta dihampura jeung minta rahmat. Teu ya Allah, paparin rahmat abdi. Hampura Gusti dosa abdi. Di isu istighfar astagfirullahaladzim lebih kacau tilu can salat Allah. Ulah kejadian gitu, mending kita baca istighfar tapi ngaji kan. Syukur lamun istighfar baringan, tahu hebat. Maka cek saya pagi nu harus jalma nu di dunia ngan nu ripuh teh ngan dua. Salian dia tamat harus ripuh. Tas di mana? Tas di Jakarta, tas Uli, ripuh, Bekasi angin. Teguna ripuh. Tas di mana? Tas Makul, ayo ripuh bisa apa? Lost steps, lohor. Sare maghrib kalau udah sholat asar kalimat alus itu juga ya ribu di dunia maklungan dua hiji ribu balas melalui ilmu kedua ribu balas diajar ngamalkan eta cuci pakai no hebat wadi ngelawan saya pakai no oh ini ribu tas ngaji biar awak capek alus eta mah tas ngaji tas di mana kan? Tas diajar sholat, ya teh mata duduk, sholat tangan udah hidup, ribu, alus ribu balasnya kan ilmu, ribu balas diajar nama bener, eta dua ribu hebat, saya dia mah terguna ribu hebat. So, pikir dia mau sekali tidur, ayo ke pasar ribu jam tidur, bulan tu kira-kira nih, tinggal nih. Balas jangan ilmu jeung diajar ngamalkeun eta ribu hebat. Mata kabingung lagi. Mata hirup di dunia dan dia teu boga kabingung. Aing mikir jadi ajengan, pamaki seri wae, jadi juga duit boga wae istri. Ribut para maribo jadi ajengan dia. Di dunia mata itu boga masalah. Dunia ini ada dunia darul intihan. Dunia daerah cobaan teh masalah, makanya jelema teh bukan masalah, nu pakir bukan masalah, ternyata menghargai banyak masalah. Kopral bukan masalah, ternyata jenderal juga dapat dengan masalah. Santri bukan masalah, ternyata kiai juga banyak masalah. Sekalipun Rasulullah SAW tidak ada manusia yang tidak berhadapan dengan masalah. Maka jangan lari dari masalah, tapi kita harus pandai menyelesaikan lari dari masalah, cicing kita sikripu di Jakarta, ayah lari di juga dia masalah. Benar kan? Mata pula-pula pindah tempat. Payah akhir itu, lu penting Allah ridho kawin. Nggak segitu, mengalir pakai lu penting Allah ridho kawin. Rek secara rumah lu penting Allah ridho. Siji asal menang ridho Allah di dunia ke akhirat senang. Asup tanah neraka, mau bikin neraka, jangan menang ridho mah. Neraka asup tanah neraka, tapi ridho Allah baru dia kurang.
paling kan. Asup ke surga Allah terido namun so cari malu alus lu bukan amanun padahal di budak ini era masa mungkin di mana kayu nasalun driver bukan ridho tiba mimpi jadi raja balas lima benar kan maka cek ahli tasawuf tidak ada kehidupan yang tidak berhadapan dengan masyarakat dan fitnah awal hidup untuk berhadapan cek haripu lupa haripu lupa kiri pun dengan duit terlalu lupa haripu ngejaga duit lupa kiri itu bisa sare aku ke mobil 50 jam 5 jam datang kita jam 4 di sare hari ini mah lebih jam 4 lewat mobil dan buka mobil lagi di Jakarta ribet namanya kan benar jangan lari dari masalah tapi kita harus pandai menghadapi masalah eta awas suruh sih tas pakir ayah bunga harus nanti sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi maka oleh karena itu Allah Ta'ala mewakilkan Rasulullah SAW lalu diangkat Nabi diangkat Rasul tugas dari Allah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia maka satu-satunya solusi jika menyelesaikan masalah yang dihadapi orang balik kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatena kembali kepada Allah ajaran yang diikuti ajaran Rasul itu solusinya masalah dia jangan kira masalah bapak ngurus budak 5 pemajikan hiji benar ajaran dicok urus naon budak 500 itu budak patur lupa ayo patur balik bodoh ayo pintar tapi ngomong ayat tapi selesai kan masalahnya. Saya mau tak ribu kan, bodoh diusap aja, kan dia bodoh ke, penting menjadi kekasih Allah hidup. Bodoh tapi soleh, kan betul nama, bodoh yang bisa jadi kekasih Allah. Lumana tukang ngaji. Wah, itu mau pinter calon kekasih Allah. Bisa lo pinter jadi kekasih Allah, bisa asal syarat lo pinter jadi guru sih. Beres sampai dia mau budak bodoh dicarikan bobol ke siang teh paman naon ku bapak siang atuh budak cek budak melumpang lain begitu ribu dicarikan berarti kan selesai masalah itu kan wah masalah maka amat maling pikir nyelesaikan masalah tapi nambah maka Rasul lamun aya nu amat guru rek sawae ge eta teh sambil lain ajaran Rasul antara amat maka Rasulullah SAW sesauran la takdur tidak boleh marah menghukum boleh tak marah tidak boleh maka kalau bisa disebutkan dan membalik kalimah bapak amak-amakan kejagaan hadis Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la takdur rawahul Bukhari itu mungkin bapak benar kan bejakan beda pak amak-amakan di imah salah alamat jadi jagoan matu di terminal oleh dan preman iya mau di imah amakin aing bukan hodoh beres masalahnya menyelesaikan masalahku kekerasan kalah nambah lain menyelesaikan kudu gitu Kanjeng Rasul antara amat maka kurang mun kabudak ambek pula ngahukum boleh namun kiai ditaati oleh santri karena takut itu kiai gagal. Kita jadi bapak, anak sieun kurang, sok taat sholat, sok ngaji miru kurang tapi karena sieun bapak gagal. Aduh, jadi gagal bener, sok kan? Karena sieun kurang datang, wah budak can sholat, sok lupa, sekilas mah misalnya. Tapi kan berhaya bapak nasi setan. Salah ke masjid beda jeung budak nu idolakan bapak lain sieun we ku bapak hirup hayang kawas bapak sahabat bapak wing hebat beda kan bapak ini ke masjid nuturkeun buru-buru hirup aing hayang kawas bapak nuturkeun bapak di saat kita diidolakan anak selesai urusan anak Pak di saat kita diidolakan istri selesai urusan istri itu kudu ngamurukan nuturkeun laura kabeh sana jangan tahapan. Maka Rasulullah matar angkat Pak.
Lamun sumping cucu nak wah kencak atuh dina panangan wakulan tong Hasan Hussein. Usang orang asal pun datang incu wakulan tong dengan bulan. Oh yang kabur sih aki ayu datang kabur. Nggak bisa bilang aki itu kabur. Bapak datang kabur. Siti Fatimah putri Rasul ngawedotan ka Rasulullah. Saking bijaksana dan menyenang. Cek istrina suami aing suami hebat, cek anak bapak hebat, cek tetangga hebat, cek mitoha minantu hebat, cek santri guru bukan, cek musuh disebut hebat musuh. Hari Rasul mampu musuh disebut hebat. Balik hijrah di Madinah mau pasukan lombaan di sana balas dendam. Tapi Rasul lain ada yaumul marhamah. Kalau waktu bikin kuning balas dendam, baru perang Mekah gerang Banjir, mengalun si Malaysia dan Rasul, dan bahwa diusir Rasul kan, diancam di embargo, dibunuh terakhir Rasul. Allah diperintah hijrah ke Madinah. Gus kuat datang ke Mekah, kumah disangkari balas dendam. Cek Rasul lain waktu bikin balas dendam. Ada yaumul marhamah, iya penandanya asok gerang Banjir, kurang sini ditanya anjir kami ayana. Cek musuh Rasul, musuh hebat Muhammad turun ke luar masuk Islam maka disebut dobrak negara Mekah ini tadi itu kan saking bijaksana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diidolakan ku istri orang enak itu pengen Siti Aisyah bojok Rasul anu sok jadi wali hadis saking pinterna abang kene bantulis kan sok ngalap berkah tina ngalueut Rasulullah Sallallahu Alaihi mun Rasul ngalueut cali kikir sugan we aya sesana tek diuyu kuring sugan we kasolehan tek turun ka kuring ti Rasul. Oh mah istri eta lamun istri urang geus kitu wah hebat banget sok barokah istri urang ka urang sok kana parah atuh da kasolehanna saha teh istri. Oh ya, ibu dua parah soal pohon itu, ibu tak hubungan sedikit. Jadi apa aku mah, beda jadi Rasul mah ampun, karena Rasul mah. Jadi bijaksana dan menyenang Siti Aisyah, istrinya mulai cari sesaat di ujung. Hiji waktu mah, capek datang di pasar Ngalaot, saat cuka. Barang lewat cuka, wak. Diseepkeun. Naon sama siun kanyawan ku isina kayaknya dia teh. Sok saking lembut ka lalaki kan, mun urang ditampung gelas nanti. Ai mana teh mikir aing dibere cuka. Gitu minum cuka teh kan. Astagfirullah. Pokoknya mah cici. Malah Siti Aisyah ngalipah ngecak ci socana bukan dosa naon aing teh cenah kesalaki. Biasa masuk ayah sesat nanti itu disesatkan ayah sesat seperti kecanggung tuh di canak di sumpah kerasa curi yusuf melakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulon Gusti Rasul betul wartos ke abdi digentos abdi kementerian cuka mayat. Jadi abdi teh ngerasa salah mungkin bisa terdapat Rasul gara-gara gelas cuka. Kumaha sallallahu Rasul Aisyah bukan apa-apa, cuman takut melukai perasaanmu. Ayah dikasih begitu lagi. Tapi sepertinya Allah kan. Mereka nur ayah calon begitu, diidolakan ke istrinya, benar kan? Maka jangan mau istri waktu diidolakan selesaikan. Tahu kan kuman? Sangat bisa jadi ibarat manusia kan, rumah ribat kaal, rumah akhlak mulia dan rumah ribat kaal. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Zaman marifat pada diri man arifan nafsa fakon arifan. Zaman nyahukan diri, kita nyahukan Allah. Jadi nyahukan Allah lah tahu diri. Kajian teing aing profesor ulama jumhur harupun mitoha tunggu sama hebat itu aja dulu. Cek itu apa? Hebat dengan doa itu. Udah cek mereka mah. Dan masa kan? Kehalusan kuring cek itu apa? Loba mana sih? Loba ini suka. Nah, kehalusan ngurus pemajikan tidak letik tementar Tuhan. Benar kan? Dulu tuh bisa mikir benar. Datang itu apa? Isi duit itu ayah. Salah. Kita mau dengan tugelo begitu.
tahu diri mau kan sabab mitoha sok ditafakuran ka alusanan baheula ngajukeun dari itu geus budak geus kitu diurus sampai geus disakolahkeun dipasantrenkeun geus barang geus pinter rupana geus geulis dibikeun ka urang peda maca qabil tu nikah bil mahri mazkur halal sakitu jadi urang minta bayaran minta ka urang bayar untuk balik ke keluarga enggak disolakohkeun ka urang untung mah jadi milik urang bener batur dulu ke sana, balik itu gering bayar 50 juta, mitoha lumayan, di lumayan orang enggak? Sehat dibikin ke orang, hebat mitoha ini. Mitoha orang diakurkan ke orang, kajian profesor, doktor, kiai jumur, pejabat luhur, dan jodoh di ayun berboleluhana, kalau mitoha mah, ciut, tak etak tahu diri, begitu karena maka miapkan duit kami toha 100 juta, legit 10 juta, itu naon. Kemudian atas dititipkan kemarin 100 juta, dibikin ke bapak. Jadi akan ditelepon tidak mau baik, sama bayar dokter, itu bukan duit, iya belangko nak sawah. Oh iya jaminan, balas tahu diri gitu kan? Iya jaminan anak yang bejakan kesalahan. Datang-datang, kamana atas, ayat ngan 10 juta duit, kamana? Di kabupaten mun salagi nak binantu hebat kan tahu diri syukur hari itu kurang gitu gering sabaran 10 juta tenang gering kantong perlu digantian itu bantuan ngurus 10 juta mah uruhan jadi kalahirkeun ge moal kabayar segitu kan ta eta binantu tahu diri bener kan ulah digantian belang jika itu tulis mulih ka mertuan manehna datang ka bapak bisa mana lagi taktur lagi duit terus ka dokter jauh tina sangkaan ya cenah pak belangko geuning dibalikan deui artos getong digantian saluhur lanjut eta mah cenah sakitu mah moal karut ngajurukeun pamangge moal kabayar aduh aya tawadu minantu aing cek bener kan badantu malah maaf di kan Pak nyanak di 20 juta dan siksa lagi kawali Bapak cager beri dia 20 juta waduh sebut toha kumaha digajian ulah Pak abdi nyanak di 22 cik cara abdi kita Bapak bisa main kecuk itu Pak minantu aing hebat beneran ulah kunci sebut hebat sebut toha benar kan jadi minantu emang itu ulah kita tangga salah kiri hebat cepat majikan kain makorek berborok cenete ayam disuruh sama tangga sedang berbehan juga ulah kulit toha dianggap pinante coba kan namun itu pikiran itu lamun menang cek agama aing boga anak awewe opat dibikeun kabeh mampu dengan minantu cukup gitu bener kan coba lina orang mana duit aing 10 juta dibikeun menang hese lain mikir pan aya kan belangko na teh bodoh belangko majikeun deui ka bapak maneh nyerian mah apa majikan kan dia datang kami toha kumaha neng cenah wah nyari kalbe kami abdi salaki abdi kumaha cek toha minantu gero kumaha geus kitu cek toha ge balik sian pangadilan itu cenah ditanya pakai batur minantu goblok benar kan tidak tahu mun tahu diri memikir kan sok anu eta we gampang ulah pemikiran anu sejen deui itu urang panguruskeun ti pamajikan urang tilu lebih ka dikawin urang mana kan mana urang gereja teh teu sini tak eta batna mitoha jadi mitoha teh orang terus kan habis orang lagi disesa wah bisa lebih mati kita bahas bersambung lah punya kan orang dibahas Isra Mi'raj kajian teh mulai dina bulan Rajab juga teu naon ilmu mah dina zaman mana we bisa kan bener kan ayeuna mah berkah mah tetep diterangkeun Anas bin Malik mah jeung Muad bin Jabal pamanah das di mana min ayna jita Muad
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdi ti Kanjeng Rasul. Lima samita minhu ya Mu'ad lalu kakuting canosan Rasul ku anjeun Mu'ad kieu nyucuk Rasul teh. Man soma yauman min Rajab lillah dakhala jannah. Saha nu puasa sapoe di bulan Rajab dari karena Allah puasana asup ka surga. Alhamdulillah Puncak isu puasa tengah yang hadir. Lamun tina poe, lamun leuwih di tiru, sapoe asal lillahi saking hebat bulan Rajab ka. Nu minta pangampuran cek Rasul dina bulan Rajab 70 kali poe macana sampai sapenting teh isu-isu sore-sore teh dina waktu sampai sapenting Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali dan maka kulitna eta jama moal kakeunaan usulna neraka. Alhamdulillah, moga-moga ucapan ieu diberkahkeun ku Allah, amin. Kami Kang Haji gaduh pumina tempat kami dieu cek simkuring itu rawuh cek tadi ieu majlis ilmu anu majlis di majalasa hartina diuk di tempat luhur lamun teu ada diuk di luhur tahanan eta ku ada pohon tina kursi turun tahanan ekor maneh gantian seperti itu kan eta ku ada majlis di tempat tahanan jalasa majlis di tempat luhur maka majlis saking luhur derajatna rawadhna bumi Kang Haji ieu sok diangge ngawas urang moga-moga jadi cahaya di Allah sehingga sakabehna urang sadayana kasafaatan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupina sakitu kahaturkeun hapunten anu kasuhun moga-moga berkah Rajab dikasihkeun urang nu susut rezeki sing jadi jebar amin nu anu fakir sing jadi pintar, sing jadi benar, nu bodoh sing jadi pintar, nu lemah iman sing jadi kuat, nu bedul ibadah sing jadi baikan. Walhasil Allah diraksa dijamin disalametkeun di dunia dugi ka akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.